Eta ayam sahanya. Tewak ah. Eta bisa anting naik nah ayam. Ayam bisa teh naik nanya. Ah, kira aku teh ayam teh bisa naik. Ayam bagi bisa. Rep, siaden dek. Aing keur hareup nih mah. Rek naha se? Ulinam ka pos, mumpung aing keur boga duit. Nangeunditin di sia duitna. Sik, kopek teh aing ladang ngajual HP. Oh sugan kirain nangeuntit duitna. Sik, lain, sia melok sujon bae ka aing teh. Wis nam tong ka pos. Oh nam teh heula. Aing rek aya pagawean heula. Aing milu rep. Atuh tinggal nyamper bae. Oke. Luncur. Ih, kayak teh kalahan men paruman bae. Jadol teh. Kopek teh nani yo. Aduh, ayam langising pisan he. Atuh ieu kudu dicewokan. Kopek teh sesuap. Beungeut angis juleuwing kieu teh kahadisingan ku teh hayam. Ampun aju. Nyeuna kena nyoh hayam di diana. Aing nemu hayam ti luhur. Aduh, aya bae nya mah. Geus mending pencit bae hayamna. Mohan taina becek, mana bau. Ke mana, A? Biasa rek ulin. Pernah di sorangan? Kenungguan si Etom. Emang saya tomna keur kandi? Itu keur ka warung, keur meuli dage. Dage jang naon? Jang nyieun gepe. Oh, jang nyeun gepe. Muhun, A. Geus teh tadi nungguan saya tomna. Encan ka karga anjog. Oh, bisi tadi. Emang rek minta bantuan naon? Eta pemuterkeun pamancar. Emang na pamancarna aya ieu pamancar nangtung. Oh, pamancar mah tadi digawe nangtung. Da gambaran. Atuh digambaran ku pulas jeung ku paklot. Di si ama kalah teh si Siwo. Dan sinanya bener-bener teh. Lain sisiwo tapi serius. Di samping teh ti leluhur di zaman penjajahan geus aya. Geus tong ngabahas samping. A, ari si AA sebenarnya boga WhatsApp henteu. Boro-boro WhatsApp. HP na kayak jadul. Terus HP nu Androidna ka mana? Geus dijual tadi. Dih, emang teuing kalau dijual. Geus gampang HP mah meuli deui. Emang boga duitna? Kan ladang ngajual HP gaya kene. Dan ladang ngajual sirisak. Ke ka mana, A? Ka warung ek meuli kopi. Kela atuh, A. Karek ngobrol geus ditinggalkeun. Atuh ari hayang kopi manam ka Imah, loba kopi mah. Bohong, di mana ge kopi. Mun racun berit maya, kayak kuaing panginyukeun postpit. Sik, kopek teh. Aing hayang kana hirup sik. Ieu naon maksudna? Lok wawanian cukal-cukal jeung cece aing. Kopek teh. Lain teh balik ti heula. Kalah geng nungguan di dieu jeung pentul korek. Kan tadi disuruh nungguan di dieu. Kumaha sih? Heeh sih, tapi lamun aya si Jukung mah cicina mending balik ti heula. Ulah kalah duduanan jeung pentul korek. Deh, bari lagi ngaganggu bae. Tuh dateng ngaganggu teu naha. Da pakadar muterkeun pamancar. Yang bisa ngaganggu rep. Tuh teu sibuk aing mah pakadar garek nongkrong di pos. Daripada nongkrong mah mungkin siuk rep. Heuh, mending kana diuk daripada nongkrong ngebujur anjing sireuman. Ada si Jukung kandi? Pan tadi ka ditukeun. Kandinya si Jukung. Rek balik beureun da nyanena sih galak pisan. Aing mah lain galak, cuma melindungi. Melindungi kumaha sih? Pan Ajukung mah alim ti jiga nyane. Galak ka cici teh. Aduh. Yo, ari hayang nyawa mah. Si Jukung teh keur ngadeukeutan si Endau. Tapi can jadian kan? Heuh, encan, tapi da. Tapi danaha. Da aing teh kieu boga kakak ipar si Jukung mah. Emang nanaha? Da bongan si Jukungna goreng patut, mana budakna Badung, pengangguran, mana bau teh hayam deui. Nu bener. Bener rep, aing limu hayam tina luhur ieu mah. Imah saha? Imah si Jukung.
Pantesan hayamna mirip si Jukung. Oh, Rip, ayam mirip si Jukung. Tapi disidik-sidik miripnya na tuh. Di kalah teh yang sirikeun. Atuh da ciceuna aya bogoh ka si Jukung jika eueuh di lalaki di bumi teh. Geus lah si Cumek balik, Heuh atuh, yo bawa balik degena. jugan moal balik. Moal aing marek ulin. Heuh atuh lah puting teuing balikna. Oh, Gor, kek kodeng dege aing balik. Sulawatir, Gor, aing nageda geus gede. Bismillah, Gor. Assalamualaikum. Keur nanya pentul korek. Kepo. Jadolna teh. Eka aninya neh, nuturkeun bae aing jauh buntut meong. Berarti sia meong nak. Sik, kopek teh. Siapa yang ganteng kalem kieu disebut meong. Di lok GR sia mah. Kela-kela ju. Nah, ha, Perasaan bau sesuatu. bau naon Jika nama putih hayam. Oh, gening dindi yo, nu bauna. Mau nama tebelah dia. Waduh, aing mah. Naon, Rip? Isi naon nu tis-tis. Aduh, keheadna teh aing ngadukan teh hayam. Deh, siapa kalah teh yang serikeun. Atuh da sia mah aya bujangan botei hayam. Sik, kopek teh. Gara-gara si Sueb sih aing disingan hayam. Emang na bau pisan, Tom? Atuh bau lah. Ini tadi si Desi mah teu baueun. Gua si Desi mah irungna pepet. Jadolna teh sia kalah ngece-cece aing. Nah deh, si wani ka aing. Teu ju. Yang besar itu wani mah jedog. Terus masalah aing bau teh hayam mulai berkasa saha. Aku aingnya diberi duit. Oh, moal. Da aing cibanyo naik di ditu. Rip di ditu bes banyona. Ieu caina. Aduh. Sia mah teuing-teuingin pisan Sueb mere ember teh. Welok mitrang. Ya kitu ge dibere. Lain metrang jo. Atuh da mere duit ngan 1.500. Pan ladang ngajual HP teh 400.000. Ulah dijeuleuh nominal lah, Tom. Tapi keikhlasan anak. Percuma mere gede ge ari teh ikhlas mah. Tumben sia bener jo. Emang aing biasana kumaha? On. Sik kopek teh. Geus laek nyamper semua Rip. Mun naik milu nuturkeun bae, tapi jaga jarak. Sik jadol teh sugana teh aing pasien copid. Kopek teh bau pisan. Rip, nya mau ember jang naon? Iya, aing pesan teh hayam banyak. Aing mentar Rip, caina. Jeung naon sia na? Aing jang si beungeut, aing disingan ku hayam Sueb. Lebok. Kopek teh. Bisa teh aing mentar caina. Ulai bagi aing kurang. Kira aku ember sakitu gedena kurang keneh. Saking bes sia mah koret. Kela. Merebut ke naon sih? Wong rame pisan. Geus cicing udah kletik mah. Yo nyenere hayang mah yo. Jadol teh sia. Kopek teh. Bisa aing kurang. 2 kali beungeut aing beunang ku teh hayam. Baju ku aing tambahan 3 kali. Kopek teh sia Tom. Beungeut aing geus glowing di kotoran deui. Aduh.